Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, kumaha damang? Mudah-mudahan sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna tos dugi deui kana pangajaran basa Sunda. Urang lebet kana pangajaran tilu. Atos disiapkeun buku catatanna sareng alat tulisna. Pamita acan, sok siapkeun heula. Materi anu kahiji dina pangajaran tilu aya maca paguneman. Ieu dihandap aya paguneman antara Iwan, Dadang, jeung Lani. Ku ibu bade dipacakeun, ku hidep, kupingkeun ucapan jeung lentongna nya. Rafflesia Arnoldi. Poe Senen isuk keneh barudak kelas 4 SD Margahayu keur ngarobrol. Maklum, karek poe Minggu kamari maranehna geus ngayakeun karya wisata ka Kebon Raya Cibodas, Bogor. Teu budak awewe, teu budak lalaki, ngarumpul di teras kelas. Lani, Iwan, jeung Dadang oge uplek ngobrolkeun ngeunaan pangalamanana. Dang, abi mah kataji pisan ku kembang bangke teh. Oh, basa kamari tea. Muhun abdi oge. Atuh da kembang bangke mah kalebat tutuwuhan anu ditangtayungan ku pamarentah, ku margi langka. Ari kamari ngadangukeun teu pedaran ti patugas anu ngokolakeunana wan. Nyaeta henteu, kaleresan kamari teh abdi nuju ningalian tutuwuhan sanesna. Ari Lani ngadangukeun henteu. Ngupingkeun. Cobi atuh tiasa dipedar deui teu, kumargi abdi peryogi kanggo ngadamel laporanana. Apan unggal kelompok kedah ngadamel laporan? Mangga wae. Sok atuh tiasa dikawitan. Kieu dang, pami telepat mah. Kembang bangke teh nami ilmiahna Rafflesia Arnoldi. Sabangsa tutuwuhan. Mung tutuwuhan ieu teh kaetang langka jeung sareng aneh. Naha cenah bet kaetang langka sareng aneh? Nya kumargi dina kaayaanana. Maksadna ieu tutuwuhan teh henteu di mana wae tuwuhna. Mung di tempat-tempat khusus. Salian ti eta disebat aneh teh kumargi ieu tutuwuhan teh sok ngaluarkeun bau nu kacida pisan kawas bau bangke. Heup heula urang catet ku abdi. Dadang enggal-enggal nyatet pedaran nu didugikeun ku Lani. Dadang rengse nulis. Sok mangga lajengkeun. Tangkalna ieu tutuwuhan teh kaetang ageung. Kumargi jangkungna nu tiasa dugi ka 2 meter, beratna oge tiasa dugi ka 30 kilo. Pami asal muasal eta tutuwuhan teh ti mana cenah? Pami telepat mah kieu dang. Kembang bangke ngawitan kapendak taun 1818 ku urang Walanda nu jenenganana Sir Stamford Raffles sareng Joseph Arnold di Bengkulu. Ari Bengkulu teh ayana di Pulo Sumatera. Oh kitu. Teras kumaha deui cenah Lan? Salian ti eta, ieu tutuwuhan teh kadaharanana laleur atawa rupa-rupa sato nu kaasup kana sato gegeremet. Kulantaran bunga bangke ieu ngaluarkeun bau bangke nu kacida, jadi weh rupa-rupa sarangga nu utamana mah laleur sok daratang sorangan kana pucukna. Tah pucukna eta teh sok nutup sorangan lamun geus loba laleur nu euteup. Euleuh geuning bet tiasa kitu nya. Nya eta tea ari kakawasaan pangeran mah sok taya tandinganana. Teng 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 teng. Sora bel asup sakola disada. Euleuh geuning tos lebet bel deui. Kumaha atuh Lani, pedaranana cekap sakitu heula we nya. Ke pami istirahat urang lajengkeun deui. Muhun kitulah ti abdi mah, pami aya nu kirang keneh mah mending ditaroskeun we ka buratna. Muhun atuh ke urang taroskeun. Hatur nuhun nya Lani. Barudak kelas 4 arasup ka kelas tuluy dariuk dina bangkuna sewang-sewangan. Ta ieu aya kamus alit tina pedaran anu tos ibu bacakeun nembe.
Sok ditinggaliannya bilih aya kecap anu teu kaharti ku hideep di dieu tiasa ditingali dina kamus alit. Kanggo pancen nu kahiji, ieu aya ngajawab pananya tina paguneman anu tos ku ibu dibacakeun. Sok ku hideep dibaca deui pagunemanana, teras dijawab pananyana, tulis dina buku catatan basa Sunda. Materi salajengna aya maca pedaran. Ieu dihandap aya pedaran ngeunaan sato anu sok disebut marmot. Tak ayeuna ku ibu bade dibacakeun, hidep kupingkeun sing talitinya. Ngaran sato marmot. Ciri-cirina rupana kawas berit. Warna buluna bodas, hidung atawa coklat. Disadana kawas berit. Kaasup sasatoan nu halal upami di dahar. Babari rekah baranahan lamun anakan jumlahna biasana 2 nepikeun ka 5. Kadaharanana jukut atawa lalab-lalaban. Paling gede beratna nepi ka sakilo. Mangpaatna tiasa diingon. Janten katuangan daging marmot katelah seueur gijina. Bakating ku lucu sok dijadikeun cocoan ku barudak. Kokotorna tiasa dipake gemuk. Pedaranana, marmot sabangsa sato anu rupina tetebi sareng beurit, namung langkung ageng. Warnana oge rupi-rupi, aya hideung, bodas, nyacas, coklat, oge aya nu nyampur 2 atawa 3 warna. Marmot kalebet sato anu halal, malihan mah dagingna seueur ngandung giji. Kokotorna oge tiasa dijantenkeun gemuk, anu gunana kanggo ngagemukeun tutuwuhan. Kantenan upami dianggo ngagemuk kacang terus biasana matak enggal jangkung tur subur. Ieu sato miarana henteu sesah, tiasa di tempat heureut babari baranahan, kadaharanana jukut atawa lalab-lalaban sapertos wortel, caisin, daun sampe, jeung sajabana. Bakating ku lucu, ieu marmot sok dipiara di imah, disadana oge jujuitan. Lamun ngajuru jumlahna sok langkung ti 2, malihan mah sok dugikeun ka 5 anakna teh. Kabiasaan di lembur mah upami tos rada ageng marmot teh sok dipencit teras dagingna diolah. Dibungbuan sapertos masak daging hayam. Rasana oge henteu teubi sareng daging hayam, empuk tur raos. Sok sanaos mirip sareng beurit, ieu sato teh henteu dipikageuleuheun. Ningali buluna matak pikaresepeun lucu sareng bersih. Tah di handap ieu ge aya kamus alit anu ngeunaan pedaran anu neme tos dibacakeun ku ibu. Sok ditinggalian heula nya, bilih aya nu teu kahartos mangga tingali dina kamus alit ieu. Tah pancen nu kadua mah maham eusi pedaran. Jawab pananya ieu dihandap kalayan bener. Tulis jawabanana dina buku catatan basa Sunda. Namung sakieu materi anu ku ibu dijelaskeun kanggo dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.